Alhamdulillah aing kabulih beas. Aing sama ada mah ya. Cok, mundak ke joding di. Cengejo tuh, biasa ya. Terus nah kalau cicing bae. Terus kudu joget TikTok itu. Lain gitu, Cok. Terus kudu kumaha cicing atau Nyawa deh. Hese ari ngomong dong pandai mah. ngomong nonton Tuh, Cok. di kosa di ayam. Cok, agak tuh meuli beasna. Ketom cicing akan digawe keneh. Diisuk yang angges-angges ya. Nyeneh mah ngeunah, undang es langsung madang. Nyeneh mah hirup teh ngeunah pisan. Bisa napa dong ngabeakeun kejo jeung ngabeakeun oksigen dunia bae. Hi, kalah ngenyet. Saya tuh mun biasana. Ieu duitna. Cok. 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 Nah ini balik gitu. Aing keder, Cok. Keder mana, ha? Keder aing meuli beasna kan di, Cok. Ka dia ya. Dia, bukan irung cici aya nu jualan beas. Ayo ya, akhirnya kasuk mah. Kesudi teuing boga cici teh jorok pisan. Dih, kalah ngeher. Saya kerja beli beas mah, baru kelaparnya teh. Meulina kan di, Cok. Yang ke pabrik atuh dan di puskesmas mah eueuh. Oh, ngomong atuh, bising bae di posyandu ge aya. Sekali kata tindit, risi aing manggilin lagi. Wah, aing satu pisan coba. Oh, nyonyok pisan. Sekali kata tindit, Oke, meluncur. Keling pabriknya tutup. Iya jamaah ek niat ngala duit teu. Wah, nah yuk pabrik tutup. Siana ngotak tuh, iya teh poe Jumat tutup. Geuning si Wak kerang. Nah deh, siapa nih kaing? Teu, Wak. Meluncur. Nah budak eta. si Etong keur meuli beas tak keur di USG. Di lapisan. Susul bae sugan. Kuatir, bisin kalah mangkat ke puskesmas. Geus lah, susul bae. Gini tutup. Oke pokoknya pan aing teh poe Jumat pabrik teh tutup. Manggihan si Etom teu? Itu kan ditukeun lumpat. Oh nuhun atuh Rip, nyenena Rip. Rip, nyenena. Duh, aing semua pingsan pisan. Kumaha ngangkatna ieu, mana awakna gede deui. Aduh,
Aing keder mana uja mah di. Rip, udang Rip. Aing benu pingsan na, ambil gampang ngagotong na. Rip, tungguan di dia. Aing ek meunang beas ka warung. Alhamdulillah aing kaboy beas. Aing sama hadang mah ya. Pulau aing ngubeng. Datang si Kandi. Tara jono ngolosot pisan. Muar si Kandi. Tadi teh pingsan di dieu. Gua dia akan kumeong budak. Tapi moal mungkin manehna pemakan hewan-hewanan, piraku dia akan ku hewan. Tom, tulungan aing. Naripnya nih di dia. Aing keur ngalodon salam. Aduh, lok aya-aya bahayanya. Ah, gesek aing ngeburu cangkol. Tarip, geus Rip. Isi biasa ha. Tapi piringnya rasa apa? Oh, bisa dibawa ke si Etom. Si Etom nak Kandi nggak? Tom, pangalakan nun salam bae. Dawaknya nih maleutik. Etom, Kandi yang mau biasa dilatih. Enggeus, Cek. Gan aing kalah nulungan heula si Muarif. Terus ayeuna di biasana. Itu di ditu. Iya lain. Heeh meureun. Geuning karisa kitu, Cok. Nyahu tinggal sakieu. Nyanana ha. Ayeuna udah beas sama ya bae. Jadi corok-corok ayam. Terus kumaha, Cok? Yang satu poe namanya ulah madang. Nanti akunya meninggal, Cok. Ya bodo amat. Rip, aing boga cicit kitu-kitu teh. Aing nu madang nya tuh. Aing begitu buka kejo Tom. Terus cenah ngakanaon eta awak sampai badegul kitu. Cik, opek ngeteh awak aing si spek ieu. Wow. Bisa aing ngaladon salam terjadi. Hei, Rip, Balik. tadi Rip. Ieu terus nasib aing kumaha, Rip? Rip. Aduh, poe aing madang dingdinya. Nasib. Heung ketong. Teteh bisa. Heksan. Terus kumaha, Cok? Yang satunya nih poe nama ulah madang. Nanti akunya mati.
Yang ngomong si Wana. Halo guys. Guys, gitu. Jangan lupa subrek. Wah guys, aku lihat